disangka kaula teh nalingakeun Jalu. Tong lemah si lain. Maju. Jalu. Ayeuna geus waktuna si lain nampangan ilmu guru-guru di abad. Si lain geus siap? Siap, Guru. Siapkeun pikiran jeung tenaga. Si lain kudu jadi jawara, geura tumpes selalu ka kajahatan. Dirikeun keadilan, loba jalma-jalma nu butuhan ku tenaga si lain. Siap, Guru. Demikian. Kuda-kuda Singalu. Hebat Jalu sia hebat. Si lain memang hebat. Si lain pantes jadi ngawaris ngaran si Jalu pendekar lebak teuing anu dipimpin ku kaula. Tuluikeun latihan Jalu. Sing kuat awak si lain. Siapa? Sok, tuluikeun sorangan. Abah rek istirahat sakedeung nya. Nuhun, Bang. Mana itu Abah? Hebat si lain Jalu hebat. Gus, ayeuna geus waktuna si lain turun gunung. Geura teangan jalma-jalma anu geus biadab ka si lain. Tapi Oman, ulah dibarengan hate dendam. Barengan hate ikhlas bae rek bela masyarakat nu butuh ku si lain. Nah, doa Abah marengan si lain. Siap, Guru. Umpeti. Alang digawe kadegeun. Gedeng kamu peti. Teu aya gitu cekak. Ih, situ percanten mah mangga tingali. Ayeuna teh waktu tempona ayeuna teh. Nya wayahna wela sabar heula da acan gaduh. Lila. Peti. Rame anak jatuh tempo. Aduh, Eta nyurga sarantos heula waktos. gawe geus lila wae, ha? Nya mudah-mudahan teu cekap wae tuh da. Pamit cekap mah. Atuh da. Bawa nu aya. Yuk, Lawan aya. bawa aya. Lawan aya. Lawan aya. Dia. Aduh, Bawa. Iya. Bawa lah. Bangkar tuh mau bisa didama abi kumaha. Duh Gusti, ada jadi jalmi alit kieu. Aduh banasa alit ge kala bicara anak dasar baru dak lieur. Kumaha atuh engkena ka dituna ieu lalaku, moal bisa laku deui kaayaan kieu mah parabot.
di Barawa mah ampun teuing kudu kumaha tuh ieu. Hei. Wah. Peti. Hei. Peti. Hei. Oh, aya naon atuh? Peti. Kita aya naon Gusti? Kumaha agung dasar arewa di mana? Wah, umpeti kalau bangun. Umpeti mana? Keluar kan umpeti. Kumaha agung ada aya mara-mara upeti, ibu teh kanggo. Wah. Hei. Jangan. Jangan ulah salah dirampi Gusti, ibu teh boga bana sakit itu ya Allah ya Rabbi. Gusti, budak karari itu ya Allah. Nanti kira kudu kumaha budak karelo. Kemanakeun ieu Kakang? Geus, Bang. Licin ka balungan. Ayo. Yuk. Wah. Jang kamal jang. Kesana. Itu pada itu aya naonnya meni rame. Ulah aja budak-budak kantil itu. Geus pada apa di dia. Budak tukangnya kaributan ngakacaukeun di dia geus rada salahkeun tetangga ge aja. Oh. Bapak jeung nya. Ulah jeung berapa patangku mang lah. Hei. Bade ka mana nih? Lebah? Lebah? Bade dibantuan mah kok. Mending dibantuan. Naon sih? Imo. Mending dibantuan. Mending ameng lajeng ayu. Ge ku apang nyanakeun ieu na. Ayu. Tolong. Tolong. Sok nih sing tarik. Ieu mah di leuweung ieu. Moal anu ngadangukeun. Mending ameng lajeng aa. Ayu. Mending ameng lajeng ayu. Sakedap ieu. Ayu. Tolong. Sama nih, wawanian ka aing. Terpenting sakuring kisanak. Nu penting kisanak tong ngaganggu awewe nu aya di dieu. Tong ngaresahkeun lemur kuring. Ya. Jengkang. Nyeri-nyeri aduh. Mak. Nyeri kene badia tuh. Kan. Naon maneh? Naon eta banget maneh? Aya budak gora Kakang. Nu armuna leuwih ti arurang Kakang. Bohong maneh. Wah, bilaku. Bener Kakang. Awan nu jawara dalam mulut kecuali orang. Heeh. Urang disiksa Kakang tadi di leuweung Kakang. Kenaon maneh di leuweung? Dengeurian awewe Kakang. Maneh eta mah. Awewe ngajak orang. Bener Kakang. Urang mah teu bohong Kakang. Apa orang kumaha jelema mana? Abong Slira emangnya awewe nu pobol da mage muni bohai. Mantap.
naon ek maling doma nya. Henteu kisana, kuing mah ku abdoma. Marab nu hareup marab nu tukang. Tukang kisana. Ah, sia mah ek merkosa doma nya. Henteu kisana ek mah kuing mah. Ah, bohong sia. Henteu sia. Sia sa. Oh anian ka aing. Dorong kan. Ya anu jeung aing. Ah, teu kudu apa sa aing. Awas kisanak, sekali-kali deui kisanak perkosa doma. Aduh, hareupan jeung kaula. Aduh. Kang, aduh, tolong Kakang. Kakang, tolong Kakang. Aduh. Nah, mana teh? Gue yang diserang Kakang, ku budak tora Kang. Aduh. Udah kora. Oh, nu hideung. Kela. Nu pake duduk kuy lain. Pake duduk kuy dah eta. Aduh. Nah, bener Kakang. Eta jelema nu ngisa urang teh Kakang. Pada sarua ciri-cirina pake duduk kuy Kakang. Ayo mana kenaon atuh? Kemana doma Kakang. Aduh. Emang doma sanu di Paraban gitu. Doma batur. Daek kan maneh maraban nu babatur. Lain gitu Kakang. Beda we doma nabi Kang. Bagi sekalian we. Aduh. Cek urang mah atuh ajak-ajak si Kakang tah. Maneh meureun? Aduh, emang hayang marane. Hayang. Tenang. Pak Isuk. Urang mah tangan jelema. Urang lawan. Siap. Mana ini cek jumlah awak mana? Siap. Kang. Tuh. Sini tuh. Ayo. Hei. Udah buat skor. Sarieun mau balad ayeuna mah. Jadi maneh? Anu disebut pendekar lebak teh. Anu geus nyiksa adi seperguruan urang. Kang, lu heula digebugan kurang teh Kang. Iya, si hero maneh. Kemana wae atuh lingkarannya. Ah!